Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadaya warga kelas 8? Mugia dina danget ieu urang sadaya dipaparin kasehatan tur karaharjaan ku Gusti Anu Maha Kawasa. Dina danget ieu pangajaran anu sejadi pedar nyaeta ngeunaan guguritan. Hidup apal guguritan? Sigana di antara hidup loba anu geus teu apal kana guguritan. Padahal guguritan teh ngandung ajen moral atawa atikan nu kacida pentingna pikeun ganyepaneun dina ngalakonan hirup. Nah, sarengsena hidup diajar ngeunaan guguritan, hidup dipalar sangkan bisa ngaanalisis guguritan, ngajentrekeun guguritan, nyusun karangan tina wangun guguritan, jeung nembangkeun guguritan. Sangkan hidup leuwih mikawanoh naon guguritan, pek ayeuna regepkeun ku hidup, bandungan ku hidup conto guguritan anu seja dipintonkeun. Wilujeng nyakseni. Urang Sunda mikanya mika cinta, dedeh geget ka Persib, dipuji dipuja Persib nu sarerea, Persib nu kuring nu abdi nu urang Sunda, nu uwing nu silaing, teu halangan hujan angin dordar gelap, mun baung bendung tanda, paduli di mana komo main di kandang, pada ngadeg-deg geus pasti mun Persib merak, di mana ge disungsi. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make. Sabada hidup tadi ngabandungan atawa nengetan contoh guguritan. Geus kasawang naon guguritan? Nah, sangkan leuwih paham pek ayeuna regepkeun ku hidup, bandungan ku hidup, sakseni ku hidup, pedaran ngeunaan guguritan. Guguritan asalna tina kecap gurit, anu tina basa Sangsekerta nyaeta grat, anu hartina nyusun karangan. Sedengkeun kecap ngagurit miboga harti anu sarua jeung ngadangding, nyaeta nuduhkeun kana pagawean ngareka atawa nyusun karangan winangun dangding atawa pupuh. Nah, guguritan oge mibanda harti nyaeta karangan. Nah, sedengkeun kecap guguritan sorangan mibanda harti nyaeta karangan wangun ugeran atawa puisi anu pondok dina wangun pupuh. Biasana pupuh anu dipakena atawa anu digunakeun dina guguritan mah tara gonta-ganti. Terus loba pada atawa baitna oge henteu nepi ka ratusan. Paling panjang oge nepi ka puluhan pada. Terus ukuranana kusabab teu panjang teh biasana eusina mangrupa nasehat tur ngagambarkeun rasa lirik anu nulisna. Beda deui jeung wawacan. Asupna katatar Sunda mareng jeung asupna pupuh ti sastra Jawa.
Kituna tina guguritan mah aya pangaruh tina sastra Jawa. Dipidangkeunana biasana dihariringkeun atawa ditembangkeun ngagunakeun lagu anu matok tina pupuh tea. Eusina oge biasana saluyu jeung watek pupuhna. Saupama ditilik tina eusina, guguritan biasana dipasing-pasing jadi sababaraha hiji. Muka hiji nyaeta guguritan anu eusina piwulang atawa ajaran. Contohna ulang krama, ulang murid, ulang guru jeung sajebana. Terus aya oge geguritan anu ngebrehkeun kaendahan alam. Contohna misalkeun dangdang gula di Laut Kidul. Muka tilu nyaeta guguritan anu ngebrehkeun kaayaan sasama manusia. Contohna Bang Bara sareng Kembang karangan Sadian. Muka opat nyaeta guguritan anu ngebrehkeun pacabakan atawa pagawean hiji jalma. Contohna misalkeun pamayang atawa patani. Muka lima guguritan anu ngebrehkeun kajadian alam mangrupa musibah. Contohna kiamat teutik. Muka genep nyaeta guguritan anu ngebrehkeun kasedih. Contohna misalkeun dipangperangan atawa leungiteun bapa. Pamungkas nyaeta guguritan anu eusina ngebrehkeun atikan ajaran agama. Contohna misalkeun dangdang gula pangolah rasa. Nah, kusabab guguritan diwangun ku pupuh, tangtu tunggal pupuh mibanda guru lagu jeung guru wilangan atawa jeung watek anu henteu sarupa. Nah, naon anu dimaksud guru lagu jeung guru wilangan? Anu dimaksud guru lagu nyaeta sora atawa vokal dina engang panungtung unggal pada lisan. Sedengkeun guru wilangan nyaeta jumlah engang dina unggal pada lisan atawa jumlah suku kata dina unggal pada lisan. Nah, biasana jumlah pada atawa baitna dina unggal pupuh oge beda-beda. Nah, anapun pupuh anu aya atawa sok digunakeun dina kasusastraan Sunda nyaeta aya 17. Pek tengetan ku hideuk ngaran pupuh katut patokanana di handap ieu. Kahiji nyaeta aya kinanti. Watek pupuh kinanti biasana nyaritakeun kaprihatinan jeung harepan. Guru wilanganana matok teu bisa dirobah-robah deui nyaeta 8U, 8I, 8A, 8I, 8A jeung 8I. Muka 2 aya asmarandana, muka 3 aya sinom, muka 4 aya dangdang gula, muka 5 aya balakbak, muka 6 aya mas kumambang, muka 7 aya ladrang, muka 8 aya pucung, muka 8 aya lambang, muka 10 aya pupuh mijil, muka 11 aya pupuh durma, muka 12 aya pupuh pangkur, muka 13 aya pupuh gambuh, muka 14 aya pupuh gurisa, muka 15 aya pupuh wirangrong, muka 16 aya magatru, muka 17 aya pupuh juru demung. Nah, pupuh anu pangmindengna dipake dina guguritan biasana disebut pupuh sekar ageng. Nyata diantarana aya kinanti, sinom, asmarandana jeung dangdang gula anu disingget jadi KSAD. Sesakna anu 13, pupuh anu 13 disebut pupuh sekar alit. Nah, ayeuna hideung urang diajar cara nangtukeun atawa ti mana cara nangtukeun guru lagu jeung guru wilangan dina hiji pupuh. Pek ayeuna tengetan ku hideup guguritan anu ngagunakeun pupuh durma di handap. Saupama ditengetan tina tabel di luhur, pupuh durma watekna nyaeta ambek gelut perang. Nah, sedangkan patokan guru lagu jeung guru wilanganana nyaeta 12A, 7I, 6A, 7A, 8I, 5A jeung 7I. Ayeuna orang tengetan guguritan Persib di handap ieu. Nah, nya patokan pupuhna saperti patokan pupuh anu di luhur. Kecapan dina pada lisan kahiji nyaeta
urang Sunda mika nyaah mika cinta. Saupama dihitung guru wilanganana nyaeta urang Sunda mika nyaah mika cinta. Berarti luyu jeung aturan anu baku pupuh durma nyaeta 12. Tah guru laguna urang tingali dina sora vokal dina tungtung pada lisan. Dina kecapan urang Sunda mika nyaah mika cinta, sora vokalna nyaeta dina tungtung pada lisan eta nyaeta A. Berarti luyu jeung aturan anu aya dina pupuh durma. Dina pada lisan kadua aya kekecapan dedeh geget ka persib. Saupama dihitung nyaeta aya dedeh geget ka persib. Jumlahna saluyu jeung patokan pupuhna nyaeta 7. Terus kudu laguna nyaeta I, aya dina sib, dina suku kata atawa dina engang ib. Nu katilu nyaeta dipuji dipuja. Saupama dihitung dipuji dipuja. Luyu jeung aturan anu aya dina pupuh durma nyaeta 6. Sedengkeun guru laguna saupama ditengetan luyu jeung aturanana nyaeta A. Dina pada lisan anu kaopat aya kekecapan persib nu sarerea. Persib nu sarerea. Nah, jumlahna aya 7, guru laguna nyaeta A. Terus dina pada lisan anu salajengna nyaeta aya kekecapan persib nu kuring nu abdi. Luyu jeung aturan pupuh durma nyaeta 8I. Terus dina pada lisan salajengna nyaeta aya nu urang Sunda. Nah, numutkeun patokanana nyaeta 5A. Saupama ditengetan sarua nyaeta aya nu urang Sunda. Terus guru laguna oge tetep sarua jeung patokan pupuhna nyaeta A. Dina pada lisan pamungkas atawa panungtung aya dina patokan dituliskeun aya 7I. Saupama ditengetan nu uwi nu si laing. Nah, saupama dihitung sarua 7. Nah, berarti pupuh atau guguritan anu judulna persib nu kuring ye luyu jeung aturan pupuh durma. Nah, pada salajengna atawa pada anu kadua anu katiluna pasti ngagunakeun patokan pupuh durma. Nah, mugia kupadaran tadi tujuan diajar ngeunaan guguritan bisa kacumpunan. Ida bisa nyangkem, tur bisa nganalisis guguritan, oge bisa nyusun guguritan, tur pamungkas nyata bisa nembangkeun guguritan. Nah, rupina pedaran ngeunaan guguritan dicekapkeun dugi ka dieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.